Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wastapun Rini Nur Aini salaku reporter, Wastapun Nina Sumardi salaku nontonen, wastapun Dimas Desir salaku kameramen, wastapun Yeni Anggraini salaku editor. Abdi sapara kanca ti kelompok hiji kapapancenan tugas basa Sunda nyaeta wawancara. Abdi sadaya bade ngawawancara ka kantor pengolahan susu sapi. Yuk, ieu wawancara urang kawitan. Let's go. Waalaikumsalam. Teh punten ngawagal kana waktosna. Abdi di dieu teh kapapancenan tugas di sakola ngawawancara ka tempat pengolahan susu sapi. Sataajana jenengan teteh teh saha? Kita Yunita. Muhun. Dupi teteh tiasa ngabantos? Insyaallah mangga Muhun. sok ngawitan we. Ari kawitna ieu koperasi teh ngadeg ti taun sabaraha teh? Koperasi susu ieu kinten-kinten ngadegna September tahun 1987. Muhun. Suaminya Muhun. Ari pemerasan sapina di dieu teh. pemerasan nama di peternak sapi, lokasi nama di Cikadu. Buranteng teh teraas ka tonggo. Ngawitna mah dia kayak di Pangkeraya, tapi aya nama teh aya sapina janten we nu di ditu Oh, janten ti ditu teh ngintun ka dieu. dicandak. Muhun. Oh, muhun. Janten unggal pan sehari 2 kali, pagi sareng sonten. Pagi jam ti dia tadi candak jam 6. Nah, setengah jam perjalanan wi ka dieu setengah 8. Muhun. Muhun. Sonten we jam 2 atau napi setengah 3. Wi jam 4. Muhun. Ari olahan tina susu sapi di dieu tiasa janten naon wae? Oh, di dieu mah di damel susu pasteurisasi, yogurt, puding sama kue ya ada. Kue kelapa tart, salad lah dari yogurt. Nah, yogurt Upami ngadamel yogurt atau napi salad buah aya alat kabeh. Salad buah mah cuma buah iris-iris, yogurt terus jantan kali mah yogurt ngadamelna biasa ngangge mesin, di dieu aya mesinnya tuh dipandi tapi nya di dieu mah masih manual, jantan masih pakai kompor sareng panci. Nah, kalau di rumah kan pakai listrik. Cuma masih manual bener pokokna mah susuna teh dipanaskeun, kinten-kinten susu 5 derajat, teras disuntikkeun nyampe 45 derajat, dikasih bibit, simpan 12 jam. Nah, jantan. Biasa pamili abdi sabaraha kaca ningali alat.
I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry, 'cause even if they understand, they don't understand.